nyeri ngalahirkeun masih kagantian ku lucuna budak, nyeri ngalahirkeun masih kena kagantian ku sehatna anak, tapi aya ka nyeri anu leuwih ti ngalahirkeun nalika budak geus gede wani hohoak sesentak ka indung jeung bapana di dinya kolot nu ngarasa nyerina, ceurik lahirna ceurik batinna. Well geuleuh atuh da. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar urang teh manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha cantang tu urang jadi sasaha. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwasan nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD oge kepala sakola MI miwah MTS miwah guru-guru anu kusim kuring dipihormat ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu udur leos ka rumah sakit tuluy ditanya kunaon make jeung ka rumah sakit jawabanana hayang cager. Tah ari ibu pangaosan sabenerna ieu teh pangaosan judulna teh ai pangaosan sabenerna hayang naon. Oh bisi hayang panggih jeung urang. Apan ceuk urang dieu keneh aya ilmu ulah nepi ka poho kana purwadaksi. Ali poho kana purwadaksi teh ulah poho kana cita-cita mimiti. Jelema sangsara daek usaha caritana hayang beunghar tapi naha geus beunghar poho kanu sangsara. Rakyat sok nyaralon hayang jadi pejabat belaan ngoro rakyat tapi naha geus jadi pejabat api-api poho ka rakyat. Tah ieu ge ibu caritana hayang menang ilmu kade. Lamun ku Allah dititipan ilmu ieu awak siap teu da geuning loba jalma geus baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Well. Sabab nu ngaran ilmu mah kudu puguh jeung fungsina ari ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge piraku teu arah rapal ilmu tahajud kabeh ge nyaho ngan ditoong tina kieu mah kiceuk baru ki hees. Kabeh ge arah rapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha mayar sakola rada hese. Kabeh ge arah rapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a wala taparoku ta eta teh dalil nyarek pasea tapi naha jelema nu apal dalil parasea. Apan ibu ge nyararaho ilmu kasalaki kudu hormat geuning duit leutik jadi. Berarti nu ngaran hakikat hirup teh urang teh punten kana ilmu teh karek apal can jadi amal tah hareupeun Allah mah lain nu apal tapi nu amal. Urusan ngapalkeun mah budak MI bisa, MTS bisa, budak PAUD bisa, ngan urusan gawe wallahu alam tak komo urang. Saha atuh jalma nu bakal meunang ilmu, nu bakal meunang oncor ilmu mangan hiji jawabanana qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih.
Keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh wae ka batur, matak lamun jelema saban geureuh ka batur hirup bodo, komo pinter moal teu ngaleuyeuk batur. Naon sababna? Sabab ilmu cicing di jelema nu kotor hatena. Lamun jelema alus hatena leuwih luhur ilmu, leuwih tawado dina hirup, boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Jelema nu boga ilmu memboro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan, bahkan ibu teh kudu izin ku nu ngaran budak satepak. Budak umur 4 tahun ngaji tara, maca Quran boro-boro hadis henteu, ka masjid jarang, salat ge henteu, tapi tempo budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Tah nu kudu era mah urang, Quran dibuka, hadis diaji, ka masjid lekat, salat anger, pasea mah teu anggeus ku 7 poe. Kunaon atuh budak 4 bulan 4 tahun teu apal Quran teu apal hadis tapi pasea juga babari cager lantaran ayat titipan Allah yuladu alal fitrah, berarti kebersihan hatena. Kunaon urang Quran apal hadis apal ka masjid leket tapi lamun pasea teu beres ku 7 poe geus leungit fitrah kamanusaanana. Pon kitu deui nu ngaran hirup, lamun Allah nitipkeun harta ka jelema nu alus hate, beuki loba hartana beuki bager hirupna. Nu paling paur jelema boga harta bari kotor hate, loba harta nah daku harta teh ngadon adigung hirupna. Make kongkorong 5 gram kuat jiga meuli, jiga make 5 kilo dongko boga gelang ti dieu nepi ka dieu ieu teh pasamuan ngaran teh keur loba batur kikieuan we leungeunna teh. Nah naonan harta disombong-sombong bari tungtung hirup mah sarua boeh warna bodas. Matak nu ngaran hirup manusia tong nyarane kana harta, harta aya beakna, nyarane kana pangkat, pangkat aya eureuna, nyarane kana jabatan, jabatan aya pensiuna, nana gerhana tong nyarane kana viral, viral ge aya redupna. Mun deuk nyarane ka Allah Taala nu langgeng abadi salalawasna. Ibu nyarane ka salaki, salaki aya maotna. Matak lamun ibu nyarane kahirupan kanu ngaran salaki, salaki maot loba awewe nu hayang milu. Nepi ka salaki keur dikubur teh pan jebleh bebeakan bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero. Kumaha cek RT ulah nyai istighfar, lol cek RW teu kengeng geulis, lol kuring dijejak bobokongna juk deuk milu mah. Apan jekok ka jero kubur mah langsung dikubur roesan deui kaluar. Tah berarti ibunya ah ka salaki, salaki maot deuk nuturkeun eta teh gedebul gede. Bandungan we geus 100 poe natus ngaranna eta nu rek milu ka salaki buuk dibeureman deui rok ponok deui para katangtang para ketengteng beger deui caritan bapak bade jeung saha ari abdi hirup tanpa bapak waradul nyarane ka pamajikan pamajikan aya mautna nyarane kana harta harta aya beakna nyarane kana pangkat pangkat ge aya leungitna geura nyarane ka Allah Taala nu langgeng abadi salalawasna. Neng putus jeung kabogoh geus teu kudu loba pamikiran bae. Da Allah mah maha uninga kana kayaan hate neng boa-boa si itu dipikeun teh deuk mere nu leuwih alus kabogoh neng eueuh nu datang nana gerhana. Matak wayahna diputuskeun ku kabogoh teh entong ceurik-ceurik teuing anguran dangdan deui tuang sing seubeuh deui saha nu apal kita berdua berjodoh. Mata keputusan Allah mah ya ibu nu hadir di ieu tempat punten nya ulah kasigeung ieu nu hadir teh kabeh oge palsu dumeh maneh deuk pangajian ibak setengah jam make up dipake blush on ongkoh lipstick komo naha aya jorojoy kuring kabita henteu naha da ieu mah sadar nu hadir ka ieu kabeh ieu teh palsu dan nu asli ibu mah tunu di imah nu daster merengkel. Anu kadang-kadang baju gepan nyanggelek kana kelek anu deuk sare teh jeung bau kelek ongkoh cek salaki teh mah anu kuat hiwak kieu-kieu kumaha cek ibu daek heung teu kajeun. Nana gerhana ceramahna asli palsu palsu dina ceramahna jiga nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek ngadenge ceramah kuring can lalajo bageurna kuring tinggal naik bapak kepala MI atau bapak kepala MTS saya ceramah teh kaharti pisan kudunya ah ka fakir miskin aya nama amplop teh moal dibikeun cing teu naha pan ceuk salira kudunya ah ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu jadi palsu pak ceramah teh geuning
Nah nu beunghar asli palsu, palsu. Nu beunghar moal kanikmati kabeungharan lamun hirup gaulna jeung jelema nu leuwih, boga imah hiji hayang 2, sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji hayang 2, BPKB-na kabangkeun, hareupeun batur imah 2 mobil 2, toong eusi sirah ngebul tiap bulan. Ternyata urang hirup keur melaan kapalsuan. Saha atuh aslina manusia teh? Aslina manusia mah disebut hamba Allah. Lamun urang ngaku hamba Allah maka disebut innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Lamun hirup geus bareng jeung Allah tak ieu pangajian nah jeung Allah teuing da can percaya. Nah ieu pangaosan jeung Allah can percaya. Isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh ngan punten nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah ulah bara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Awakna pangajian hatena mah suudon tuluy. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teh datang, berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Matak omat ngamusrikeun teh ulah kabatur, awak urang ge geuning miraga 2 antara duit jeung pangeran. Bener. Matak hirup tong legeng, hirup mah kudu bareng jeung Allah, sifatna sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, kaputusan ge kaputusan Allah. Ibu bobogohan jeung nu kasep, jadi jeung nu petot. Tarimakeun. Da Allah teh maha uninga kana kakayaan hate ibu. Allah maha uninga kana kakayaan hate ibu, ibu can siap lamun boga salaki nya kasepnya beunghar. Kahiji bakal galak timuru, WA loba dipariksa, telat balik bakal diomel. Awet rajet da kasep beunghar sieun di paling batur, coba nu petot deuk balik heug teu kajeun. Malahan teu balik 2 minggu ge tara ditatanyakeun paduli teuing. Jadi aya hikmah di balik eta. Jelema beunghar narima kana kabeungharan jadi bager, jelema sangsara narima kana kasangsaraan pan sabar. Matak hirup geus we tarimakeun. Sabab hakikat nu ngaran hirup nu beunghar bore tugas, naon tugasna jelema beunghar, nulung nu butuh nalang nu susah. Matak oloba jalma nu miskin teh eta teh sarana ibadah keur jelema beunghar. Sangka engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon? Si miskin jadi saksina, Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka abdi, Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ka diri abdi. Lamun nu beunghar bari bager maka si miskin jadi pituduh jeung pitulung di akhiratna. Ngan lamun nu beunghar pedit tah wilujeng si miskin jadi musuhna. Di mana harta dipake naon? Jawaban sarua dianggep fakir miskin, nolol fakir miskin ti surga. Wadul Gusti, dagor babatokna. Wadul, mata kurang nginjem kabang emok teh ku si eta tara dibere. Matak ternyata nu ngaran hirup. Mangga hirup teh kudu bareng jeung Allah. Ari urang mah sakapeung, ari nyarita hamba Allah, ai kanyataan mah ngagugu nafsu. Ternyata urang teh keur ngagugu nafsu mah hamba nafsu. Batur nyen gedong nyeris cerah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah paeh. Maknya aya hamba Allah kajajah ku nafsuna. Ngaran-ngaran hamba Allah mah cokot hikmah jeung modalna. Matak hakikat hirup, ibu kunaon make jeung cerai, jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban, da rumah tanggana lain jeung Allah, jeung nafsu. Amek kasalaki laklek dasar bebeakan pelendung we si bagong gitu. Puguh salaki araleun naon mana nyebut bagong berarti sapepeting urang hees jeung bikangna. Lol cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu. Rag-rag talak budak korban nah anu dituding Allah. Lain Allah nu salah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum aya kahayang ngarobah dirina. Matak ibu rumah tangga kudu jeung Allah, amek kasalaki pek wirid. Amek ibu kasalaki tinggal wiridan bari hoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh cekek yasin. Pada salaki teh nyamperkeun bari maca ayat kursi dari sangkana jurig cai nu asup. Gebro duit 2 juta
tinggal jawab ku ibu bari cawel, sodaqallahul adzim. Duit menang, rumah tangga henteu hancur. Itulah manusia fungsina lamun hirup jeung Allah tanpa nafsu saeutik-eutik acan. Bener. Matak ternyata hirup, tong legeg, urang teh ukur disebut. Nana gerhana, disebut al-mukarom, disebut ustad, disebut kiai, hoream. Nama kejeng hoream, sieun teu akur jeung gawe. Talung kena jadi tukang son, euy isu teh deuk samen. Nyewa ka tukang sona, itu tukang sona, mangulan sona, menerkeun mixerna, kaciri gawena. Coba ustad, naon gawena? Ngecebrek gitu. Apaan ustad jeung kiai mau gawena ge warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ari nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok urang ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah dicicililin aya nu bareuh eta mah sanes tahajud, asam urat jadi. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cenah ustad, penta jamna dibikeun moal. 2 kali suudona. Ari awak pangaosan aya doraka tuluy-tuluyan. Mending balik cek urang mah da. Tapi ragrag darajat kuring, cek batur ustad, cek batur kiai, sabenerna mah kuring teh ibu kuring. Kuring adalah ibu adalah kuring. Lamun ibu boga barang anu alus, dipenta ku kuring, dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jadi karek disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat, nyarek mingpin cucunguk. Areureun rakyat tong nyoblos, geura sok gede mah eureun tong nyoblos. Jadi pejabat moal. Heueuh, matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ulah aya dina kampanye jiga nu heueuh ibu-ibu pret. Rakyat teu butuh janji, rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos, lain mela rakyat teu puguh ngebeuteung sorangan. Jigana ceramah kieu mah biheung dipake deui. Bodoh teuing. Ari memang heueuh. Sabab nu ngaran kahirupan teh urang teh jadi jelema gede teh geuning sumberna mah tinu leutik. Mata geus gede kudu loba nuhun kanu ibarat ieu we sakola bangunan aya, guru aya, ai murid eueuh. Berarti hakikatna mah bangunan aya, guru aya, butuh murid. Murid aya ngan orang tua eueuh. Capek, Pak. Ternyata hirup teh mutualisme silih pika butuh. Matak ngaran hakikat jelema beunghar butuh kudu miskin. Matak geus beunghar kudunya kanu. Malahan tempo ku ibu nalika aya nu maot si miskin pangheulana. Lamun aya nu maot si miskin pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Si miskin pangheulana nyokot pasaran. Lamun tahlil si miskin nagog pangheulana. Matak lamun di dieu aya jalma beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali mah nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung-tiung, ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, imah ge dijieun batur sawah dipacul. Batur ibu ngalahirkeun di tulungan bidan teh batur ibu hamil ge ku salaki. Ya Allah, maknya aya hamil ku batur. Tak iya pangawasan nu bakal piomongeun. Bapak-bapak geus nyaksian, pai budak nu kadua bede deui. Jeung hamil ku batur. Ku salaki meureun. Kade engke mangeunteung kade tuh. Jeung batur. Urang teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Matak lamun jelema aya kagorengan jeung batur sabenerna kieu aya panas hate lantaran batur maju. Tah jelema nu sok goreng jeung batur mah aya panyakit hate sirik ku milik. Bener ya? Ibu pek dangdanan lain rarai hate dari beungeut mah kitu ti baretona atuh. Ulah sok nurutan artis. Artis mah irung leutik jadi gede teu nyaho bingkeng lebok. Hirup mah narimakeun we.
Keun we antep bulu panon geus alus pan ngeunah hampang kucap kicep teh. Pan ieu mah teu narima meuli 100.000 tuluy ditelapokeun luk kaluhur atuh lalajo urang teh kuat jiga nu berat kicep leuheung jiga nu berat eta jiga nu cacingeun. Balik ti dieu mau motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana walungan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Tarima we. Hanya tak mama kulit teh hideung bae tarima dek hideung oge ciptaan Allah tong segala rupa dirobah hayang gluwang glowing sing sadar banget glowing da punduk merenge ditanya teh ka salakina mang naha nikah jeung nu hideung genah namun jeung genah bangsat ge teu tulus naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting tuluy bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat teh gajeleng asa disampeukeun huntu eueuh beungeutahan. Jadi aya hikmah di balik eta matak nu ngaran manusia geus we narimakeun awak montok betekok bari gede atos antep ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun salaki nu panas tiris naha senam ayeuna butuh modal saragam mahal can baju peperak keteng-tengan sieun direret ku lalaki sejen matak ibu nu senamna salaki nu TBC-na nges we antep awak gede cirina salaki nyenangkeun lamun dipoto tetong nyangigir kieu we buktikeun ieu mah cinta kunaon ibu dipoto nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipuan aya dina foto langsing na kieuna jiga drem di jalan nges hirup manusia mah tarimakeun bener malah mandar jelema nu alus hate bakal cicing dina angka kosong ai kosong teh teu boga naon. Mumpung aya botol ya urang diajar tina botol iya namina cai sabaraha hargana 3.000 hayang nepi ka mahal antep botolna piceun caina bebesan madu iya cai 3.000 piceun caina asupan madu jadi 100.000 laleur datang kana cai nu dipiceun jeung caina laleur datang kana madu nu dipiceun laleurna tah manusia geus jadi madu mah kareueut jeung amis boro-boro kolot budak leutik milu resep kunaon atuh batur teresep kana omongan urang patrawalik bro aduh keheul atuh da matak hirup pek diajar tina alam sakapeung urang teh diajar tina hayam apan hayam mah kabeh ge manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna euker aduk atuh tulangna apan ieu kaum seblak tin hayam manfaat kabeh coba sagelis-gelisna neng ngenog enjing-enjing teu di warung batur bangkrut hirup tanpa jeung Allah manusia dihukuman ulaika kal an'am balduhum adol manusia nu hirupna teu bareng jeung Allah kadon jeung nafsuna leuwih ata adol tibatan sato. Roma lapar dicokot daun sampe coba manusia lapar daunna didudut sampuna dirabut betina dituang kulitna digoreng pagerna dileklek nu bogana dikadek asa leuwih fungsina sakola teh eta ibu matak ibu teh boga kahayang ka budak teh mun ibu boga budak aya kahayang pan hayang naon ibu ka budak boga kahayang hayang naon hayang pinter soleh meureun tinggal ngaranana si oleh atuh tah keneng dengekeun kolot ka anak teh matak nyakolakeun dititah ngaji asupkeun ka pasantren eueuh pasantren asupkeun ka MI eueuh MI asupkeun ka MTS eta teh boga cita-cita kolot hayang boga budak soleh bari ngaran budak teh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubran ripuh ibu ngandung teh ripuh palebah mana ripuhna nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap borosot budak ke alam dunia guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingareunana tah dengekeun eta teh lalakon indung ngaborosotkeun anak matak sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun anger ibu teh ngawadul cing teh ibu nyeri ngalahirkeun nyeri gadus beriji budak 5 berarti bohong alus kene bapak cing teh bapak dihitan perih-perih eudek 2 kali mungjang
Kunaon ibu ngalahirkeun teh nyeri tapi boga budak nepi ka 5 ngan aya anu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Nyeri-nyerina ngalahirkeun masih kagantian ku lucuna budak, nyerina ngalahirkeun masih kena kagantian ku sehatna anak, tapi aya ka nyeri anu leuwih ti ngalahirkeun nalika budak geus gede wani hohoak sesentak ka indung jeung bapana di dinya kolot nu ngarasa nyerina, ceurik lahirna, ceurik batinna. Weh. Geuleuh atuh da. Mata fungsina sakola teh eta supaya ngarti surti wawuh kana jasa nu ngaran kolotna. Bener. Aiku kolot di titah hararese, aiku jalu, da eta bebongok beger muncul, sedil. Ai bebongok beger teh atuh di pagar ti handap nolol ti luhur, pagar ti luhur nolol ti handap, kumaha we ibu bareto. Pan ieu teh sebenarnya mah korban ibu teh. Da ngaran-ngaran bobogohan mah jiga nu hareueuh kabeh oge. Jatuh ti tajong kumaha ceuk salakina, kamu sakit. Kumaha ceuk budak awewena, iya, makasih ya kamu perhatian sama aku. Hayang ongkek ngadeng-ngadeng. Kolot namah nyaragaman, nyakolaan, ngabiayaan. Nah aku kolot di titah rada hese, aku kabogoh nepi ka gampang. Kunaon neng damang. Nanti ya ketemuan bada Isa di kuburan di dinya dek naon. Nah ariku kolot rada hese, tak eta teh lain soleh, salah. Jasa inung, jasa bapak kanu ngaran anakna moal bisa dibayar. Init-initan mau motor butut beberek-bekan, cur hujan, dorong kuduaan, kumaha ngomongna budak ayeuna iin diaan. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut beberek-bekan beri mogok daek ngadorong, ngagajel ngaritakeun dijejak motorna ganti ceuk aing oge atuh. Lamun di apelan, naha teu ngarokok. Dompet tinggalin, kumaha ceuk neng ceceh abi heula weh. Coba geus karot, nah teu ngarokok. Nya eta eueuh duitna eureun bisi TBC. Aya berbeda Pak. Mata keneng tong katipu ku bibir lalaki ya. Deuk digugu mah tuh inung tah bapak ari kabogoh boga jasa naon lur. Komo atuh kabogoh zaman kiwari mah kejeun kekur aa, ayeuna keur aa reuneuh belegug. Geus melenung masaha nu wirang inung bapak jeung sakola matak pangjagakeun budak ibu. Lamun memang budak ibu hayang soleh geura teuneun di imah ulah kaluar ti jam 8 peuting matak pada di Mulyadi geus mere aturan kapanggih jam 8 di luar dibawa ka barak militer. Weh. Nu keur beger mah teh amok ka gubernur tah. Sadel atuh da. Jam 8 eueuh ti imah kecuali lamun pengajian, kecuali aya PR, kecuali aya kegiatan, ieu mah tanpa kepentingan. Kaluar ti imah jam 8 wajib eta budak dibawa ke barak militer. Sok urang telepon ayeuna keneh Pak Dedi. Inungna hayang ke barak militer. Ieu teh inung teh boga harapan kanu jadi anak hayang boga budak nu soleh. Ngan prosesna heubeul ibu. Iya di dieu aya MI sok pinuhan. Ulah dipasantrenkeun ka Tasikmalaya, tong dipasantrenkeun ka Sukabumi, tong dipasantrenkeun ka Bogor. Di dieu memang aya geus we kanu deukeut. Cililin deuk maju kusaha lamun lain ku urang Cililin. Sok budak ibu sakolakeun ka Tasik ka mahal-mahal lur. Mending we nu aya di dieu, pan di dieu mah teu bisa mayar nganyuk. Atuh heubeul teuing nganyuk isin. Mengpeng di dia aya MTS na ngeus ti MI teh asupkeun deui ka MTS ngarah ka tinjau budak ka tempo budak ibu bisa komunikasi jeung guruna leres nah naonan mah jeung di Jawa Timurkeun urang Cililin gede ku urang Cililin moal ku urang Bandung moal ku urang Bogor moal ku urang Tasik mata kuring sepakat jeung satuju MI di dieu MTS di dieu mungkin kahareupna aya MA madrasah aliyahna di dieu geus tong loba pamikiran sakolakeun we budak teh di dieu ngarah aman bener genah pandi nu deukeut mah teu kudu riweuh cita-cita ibu hayang boga budak soleh nu kumaha atuh budak nu soleh birrul walidain budak nu soleh teh nu surti ngarti kana jasa inung bapana. Gerasok pikir maruk tengah lahirkan teh nyeri dan nyeri.
teu beres di imah eta ngalahirkeun bawa ka dokter, teu bisa keluar wae, pembukaan 10 geus, pembukaan 8 geus, tapi naha orok teu keluar, lemah tanaga. Dokter nyokot gunting, pan diteuk-teuk ibu krek. Tinggal bapak nyebutkeun krekna ibu kuat muringkak bulu punduk, lalajuan ku ibu bapak-bapak nyebutkeun krek, itu lalajo kieu. Nepi ka eueuh reaksi. Ngeus digunting, budak dikaluarkeun, bali dikaluarkeun, asupkeun alat pensteril kandungan, ditanya hoyong gaduh deui murang kalih atawa riren, hoyong dilalepkeun alat pensteril kandungan, nyeri na bebeakan, seueul kana mun-munan, nyawa geus hampir ngalayang, melaan saha ibu kikituan, melaan anak. Bener? Ngeus alat steril asup, pan dokter nyokot kaputan ibu, jarum ngarana, asupkeun kana kaputan, anu matak sarua jeung kulitna dikaput, digunting nyeri, dikaput nyeri, double ternyata nyerina, matak eueuh deui pahlawan anu sajati. Ieu tah pahlawan teh inung urang. Matak nu ngaran sakaclak si mata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anakna, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, bakal aya kajadian engke ibadah urang teu ditarima ku Allah Ta'ala, dipintel-pintel ibarat sarung dibabetkeun kana beungeut, lebok cek Allah, lebok cek malaikat. Allah teu narima salat maneh, zakat maneh, kunaon make jeung teu narima? Aya inung nyurucut cai panon ku akhlak maneh. Tah geus rada keuna euy. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon? Ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot boga duit, anterkeun juk ka kolot, ibu ceurik, nah mah jeung ceurik, kolotna geus eueuh, geus rup ku padung, rap ku lemah katuruban taneuh beureum, kajian ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajantul di luhur kubur, matak lamun deuk hade ka kolot, ayeuna mungpang meungpeung aya, hiji waktu mah hirup bakal keeng eueuh inung eueuh bapa, urang ceurik ditinggalkeun ku inung, lain teu narima, tapi inung geus moal bisa ngadoakeun ngaran anakna. Bener. Tuh, matak neng dek harara dek kakolot mah ayeuna. Inung mah ridho lapar melaan anak nyebu. Init ka restoran meuli sate 20, salaki jeung pamajikan nu dituang 5, 15 dibawa. Nah, anak loba ari kolot ngan 5. Melaan beteung anak. Matak kuring kitu pun bapak jeung pun biang teh bareto init ka restoran meuli sate 20 nu dibawa 15, kakara sadar ternyata melaan beteung kuring nepi ka kolot eureun kana satena. Matak wajar lamun kuring ayeuna henteu tuang di dieu, naha deuk dibawa we keur bapak urang. Ingat ka kolot. Boleh ya? Sabab aya dituang di dieu mah paling oge meureun dahar teh kitu saeutik daerah aya dibawa mah sababoko ge wanieun. Bapak baheula init-initan jang ngaji we sakola, hayang dikirim naon ku bapak? Pan budak baheula mah ibu sok dikirim ku kolot teh goyobod, comro, misro jeung bodeng. Bodeng moal apal. Kue anu coklat pake maledog ucing teh kuat ngaguikeun. Da gede. Kuring teh mengenang, anak teh kudu mengenang. Kolot baheula init-initan sok ngirim kanu ngaran anak. Aya wajar lamun anak init-initan hayang ngirim ka kolot, wajar mulang tarima. Matak tadi ge Pak cing teh abdi rek kacililin. Cenah maneh teh ka Majalaya heula nya cing teh Majalaya, tuluy ka Cililin, tuluy ka Cipongkor, sabaraha panggung cenah jang ayeuna 3 cing teh Pak. Aduh cenah mobil teh moal teu heureun. Cing teh naha make jeung mobil heureun? Heueuh, ku hiji panggung ge sadus, komo ieu 3 meureun 3 dus, ateuing cing teh Pak kumaha engke we. Tah itu teh nama hiji ibu kepala, berarti 2 ti dieu, 3 ti Cipongkor, eta ge meureunan da can katempo. Lamun dus ngan hiji pun bapak sok nanya kade cenah maneh teh pengajian atawa ulin cing teh demi Allah pangaosan. Lamun pangaosan kudu boga ciri kade cenah ulah ngahianat ka kolot gitu. Nah cing teh ngahianat ka kolot heuda mah cenah jadi ustad penceramah teh di kopiah teh di sarung teh di sorban jadi deuk nipu kolot teh babari bawa-bawa pengajian bawa-bawa ulin. Cing teh demi Allah pangaosan mana cirina itu cing teh dus tah itu teh karek hiji mangkaning bebeja 3 jadi lamun eueuh pi omongeun buka es pi omongeun cing teh arek bapak cau hokomo we ti Cililin mah cauna ge moal teu galede kitu tapunten nu leutik mah tong diasupkeun
Ceng teh arek bolu komo we dina acara naon cenah maneh teh engke teh perpisahan barudak ceng teh bapak aduh sok aya cenah bolu aya bieu ge nempo da. Kalem we cenah kalem. Tuh engke teh wangsul we kuring nya meureun wangsul karena jam 2 subuh mah. Pun bapak matara kulem nyebutna teh hariwang akneng dengekeun anak can balik ka imah kolot mah hariwang bener bu dek kulem hese da sieun anak can balik dek tuang teu mirasa da anak can uwi leres bu da dengekeun sia teh keneng matak mun ka kolot teh atuh bere-bere kabar ulah nepi ka poho kolot mah pak teu bisa tibra teu bisa tuang mirasa sok sieun anak kumaha onam di jalan. Wangsul kuring jigah nu atoh eta pun bapak jang geuning geus balik nya cing teh pak jug cenah maneh geura istirahat leos pun bapak makana mobil bari ngacelengkeung sabaraha panggung cenah bieu 3 nah hadus ngan hiji gitu. Lain hartina ibu kudu mere da teh dipenta ge bakal ngan ieu mah panggeuing-geuing anak nu alus anak nu soleh teh nu teu mopohokeun kana jasa inung jeung budak soleh teh eta patokanna mah birul walidain alus ka indung alus ka bapa nolol bebengok beger kurunguy ka bogoh datang imah butut opieun eueuh loba anak anu ngusir ka kolotna mama tong diuk di dieu isin si aa bade sumping ieu budak dorakana dunya akhirat keneng lamun aya lalaki anu bogoheun ka hideep tuluy urang teh sangsara sagara geliuk dengan ragap taya imah butut dahareun eueuh salaki datang ka urang deuk bogoheun heug henteu ge kajeun lamun bogoh ka urang ngungkul tanpa ngaret inung jeung bapa urang leuwih hade pegatkeun salaki aya urutna tapi inung bapa moal pernah aya urutna bener teh ieu lain sok gaya ngepel isuk-isuk da ka bogoh deuk datang geuleuh anguran mah ieu lamun lalaki geus datang ka hideep tuluy mandang ukur awak urang teu ngaret ka kolot urang pegatkeun geuwat pidorakaeun lalaki kitu patut mah dikukut ge kalau talung kana ngukut marmot nah nyeri hate nu ngaran kolot rumah tangga urang bakal hancur sabab kolot wakilna Allah di alam dunia ridallahu pi ridho walidain wasuhtullahi pi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak ti ayeuna pikir bulak balik papai rasa-rasa aya wajar lamun anak mereka kolot maka Allah mereka anak aya wajar lamun ko anak ngabahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anak aya wajar lamun anak nyaah ka kolot maka Allah nu bakal nyaah ka anak ternyata milik urang rezeki urang kamajuan urang tergantung alus jeung teuna urang kanu jadi indung jeung bapa urang goreng we kanu ngaran kolot punten sakat selak si mata inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anakna hampura di dunya wae bakal ragrag ekonomina kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil mun pentil teu jadi buah geus jadi buah ge kena kuburuk kaitu salah ka dieu salah geura balik pamikiran aya dosa ka indung bapa anu can bisa dihampura teuing ya budak parawan ngartieun teu kana ceramah kieu gitu da eta hatena teh kieu didenge teuing disangkana meureun rumah tangga teh makan cinta bro makan cinta mah keluar air mata sia teh dengekeun mending dahar sangu tuluy nginumna cai susu sehat ayeuna cunta cinta deh geus engke mah heubu waradul wungkul matak cinta sejati kan sakadar tilu-tiluna hiji Allah ka makhlukna dua nabi ka umatna tilu inung bapa ka anakna sok talar cinta sejati gerateangan hiji Allah ka makhlukna dua nabi ka umatna tilu inung bapa ka itulah cinta sejati anu asli sagoreng anak urang keukeuh kolot mah bebela ka anak sateu balik teu balikna kolot urang keukeuh nu ngaran kolot mamunian
saat teu-ecreg-na anak urang nyeri lamun anak urang digogoreng batur kekeh kolot jadi perisai keur ngahalangan karena kagorengan anakna. Itulah cinta sejati kolot kanu ngaran anakna. Bener matak ibu tong sok ngagogoreng budak batur da ibu ge boga budak sarua. Toh bari maranehanana tong sok ngagogoreng anak batur itu sarua boga indung itu sarua boga bapak digogoreng ku ibu indung bapana nu nyerieun nu paling paur tong yang serikeun upi ragrag nyai tong gaul jeung budak itu bolonyos tong kitu nyeri WHT indungna sajang maneh teh disebut bolonyos geuning ku si itu kahayang teh karasaeun ku manehna si itu eureun bolonyosna pelenung anak manehna leuwih bolonyos kumaha ceuk si itu lebok. Matak tong sok lalajo karena kagorengan batur lalajoan mah kagorengan diri ge numpuk keneh tah kitu bu ibu satujunya karena ceramah kuring tah lamun satuju ya atuh ibu nu ngomongna tong sok lalajo pagawean batur lalajoan mah awak sorangan mata keneng teangan lalaki nu alus teh lalaki lain anu ukur hayang bobogohan keur naon karuksak-ruksak geuleuh lalaki nu alus malain gitu pertanyaan teh ieu mah ukur ditanya kamu udah makan belum kirim beas udin lain ukur nanya peting-peting kamu udah tidur belum matak online oge HP-na berarti acan nah cinta jadi boloho lain kudu loba bertanya seperti kitu lalaki alus mah salat teu acan ngaos Quran teu acan sholawat teu acan berjanji teu acan teangan lalaki anu kitu termasuk ibu teangan lalaki anu kieu mah geura salat mah tong ngabaca soe kana TV mah eureun lalajo HP teh geura netepan mun subuh-subuh dicium kening mah geura salat subuh teangan lalaki gitu aya Allah maka jeung Allah tah oh iyo atuh orang mah ka pemajikan kitu atuh. Nah, arapaleun acan. Tadina merek ngabohong abdi teh itu. Teh acan. Kata bocil ngahina. Acan. Artina lalaki nu alus teh lalaki nu mikiran lain sakadar dunya tapi akhirat. Matak cinta sejati nu asli mah Allah ka makhluk sagelo-gelona kalakuan urang satebalik na diri urang tetap Allah matubu ilallah taubatan nasuha hei manusia tong kalangsu-langsu dina doraka geura balik deui ka kami yen kami nyiptakeun sawarga teh keur jelema nu barek baralik ka diri kami Allah cinta sejati mah bener kadua nabi ka umat bu mata kurang kudu micontoh kangjeng nabi teh kitu teh cinta nabi cinta sok buktikeun ku akhlakna yuk urang lalajoan akhlak nabi atuh nu cinta sajati ka urang nabi mah init ka masjid di tengah jalan panggih jeung jelema nu lolong bari Yahudi keur cacalawakan eta nu lolong bari Yahudi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul kabeh amek eta ka Yahudi bari lolong nabi mah nyampeurkeun lapar kusiwo aya roti dihuapan eta Yahudi nolong geblus ngeus sarupa kitu wareg cenah nuhun beletuk deui ngomong anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo kabayang teu ku ibu eta perasaan Islam di aya dinyampak di nabi akhlak luar biasa ibu barang bere ka tatangga tuluy tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus tenerak pangaosan ti bareto teh geuning tinggal nanya awak kuring eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngaledek kuring deuk mere deui moal tong sok suudon odok make jeung waduh cicing heula odok ngan tungguan 4 poe lamun ongkek getih tuluy ka rumah sakit cirina eta dahreun di endrin ku urang teh ternyata jauh tanah ka langit urang miboga akhlakna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di MTS di MI diajarkeun akidah akhlak keur mengenal akhlakna junjunan urang ini deui ka masjid
Nabi mah diseblok ku tai onta. Wur diseblok ku tai onta. Wangsul deui karorompokna cek Siti Khadijah ya Rasul, naha uih deui teu ka masjid aya nu nyeblok. Kunaon diseblokna? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui we ya Rasul. Coba salaki ibu tetulus ke masjid lantaran nyeblok, dek di tengah mandi deui moal ku ibu paling kieu kunaon Kang tetulus ke masjid aya nu nyeblok ku saha ku pemuda. Nah ka wanita bedog kadek jelema kitu mah. Jadi urang mah kurang cocok. Mata ulah ngarep-ngarep hayang Nabi Muhammad, lamun urang can jadi Siti Khadijah, neng tong hayang Nabi Yusuf, lamun neng can jadi Siti Julaikha. Well, mending jadi Arnasik jeung Arnasan we. Sabab ngaran hirup mah kecocokan. Nana gerhana teh 40 tahun. Rumasa can nikah, cicing. Tong sok riweuh cicing. 40 tahun. Dijodohkeun ku kiai. Bade cenah jeung nu 16 mung. Pancek batur mah untung 40 jeung 16. Logika bermain bro, 40 jeung 16 naik kuring 80, 16 naik 3 genep. Berarti mun dibawa ka uleman teh abdi leumpang geus kikieuan. Sedangkan pamajikan geus luluncatan, moal teu hoak boro tuturkeun. Leumpang teh kodo moyo, nyeri eta teh. Matak bisi di dia aya kolot nu keur beger jeung budak ngora, geura tobat. Moal balik dikatungtungnakeun. Komo umur 40 tahun, imah hayang pageuh, baju hayang weuteuh, dahar hayang seubeuh, mobil hayang boga, sawah hayang lega. 40 tahun mah keur ngedeng dina usaha. Eta 16 tahun, wow. Nyoo kuota jeung tiktokan nepi ka aral. Matak bisi di dia aya nu umur 16 moal kulan teu sudi eta oge. 40 cenah kumaha mung hayang nu saimbang we 35. Aduh. Itu di tukang dia nu ngacung 35 moal. Surah 42 35 kumaha maksudna 35 anak 2 teu bisa ngasuh aream. Matak abdi mah lawyer jodoh teh kitu tah jadi pilihan. Lain hayang nu tiung gede, lain hayang nu make gamis, lain hayang nu pinter maca sholawat, lain hayang nu pinter ngaos Quran, lain. Tapi si nu nembe ngaos Quran sae gitunya bari juara teu. Lain nu sok pinter maca Quran, lain nu make tiung ngaguyupuk, lain nu make gamis, lain nu sok pengajian, lain nu sok ka masjid, lain. Jodoh abdi mah lain eta teu level eta mah. Lamun tiung kumaha abdi meuli pemajikan bakal make, ka masjid kumaha abdi osok pemajikan bakal milu, Quran kumaha abdi maca pemajikan bakal ngiring. Aya hiji panyakit di ibu-ibu anu lain kumaha salaki nyata nebab duit, tah maka abdi mah deuk neangan pemajikan nu teu beuki duit. Tuh aya di tukang nini cenah Asep teu beuki duit, atos mi geura tobat. Tiung badag gamis ngangsar geus berhubungan jeung rasiko loba nu tiung gede baeud wae. Matak bade milarian teh nu teu beuki atos sok geura ngacung aya eueuh. Ieu deui ngacung abdi cenah teu beuki duit urang mah teu percaya. Cinta sejati teh ternyata Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anak. Matak teangan keneng cinta sejati nu sanyana aya di inung aya di bapa. Sagoreng-goreng na diri urang kolot mah anger we teu boleh nya. Neng gering pan inung mah cicing gigireun nyokot cai asupkeun anuk dikompres tarang ibu nyai geura damang cu geura sakola lamun nyai tos damang hoyong naon ku emak deuk dipangmeserkeun kolot ngolokna supaya urang cager. Mengalaman hal kitu
Geus urang damang dipupujuhkeun bade tuang sareng naon geulis belaan maneh nama boga lauk hiji dibagi 3 tah ieu buntut keur bungsu anu panengah keur panengah hulu keur cikal mamah bade moal nyai geus beubeuh ti bareto padahal mah hayang hatena ngan kunaon demi anak inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sejarah jeung carita matak pang goreng na anak anu jadi kolot dek salat dek zakat taum dek ibadah haji punten ditolak teu ditarima lantaran aya inung bapa nyeri hate ku bibir jeung tingkah lakuna matak bubar ti dieu ayahna met hampura jadi inung sedih geblus pan kolot mah nyaah ka anak teu tamat sakola dianteur-anteur beres sakola sok sieun teu meunang gawe geus boga gawe hariwang di jalan geus teu hariwang lantaran aya nu nganteur-nganteur sok sieun teu meunang jodoh geus meunang jodoh hariwang keneh sieun teu boga anak geus boga anak hariwang keneh sieun teu jajan maka kolot mah loba nolol ka anak jajan teu eta incu di mana panungaran kolot aya tamat kanya anak kanungaran anak tapi anak geus boga anak boga pamajikan tamat nyaahna cukup ku anak jeung pamajikan tanpa ngareret nu jadi kolotna bener cicing padahal mah wios da tereh ngeusak diganti mikna tuh teuing atuh da lami keneh kuma urang nu ceramahna ge nah mah jeung oh ibu teh sono keneh gitu ibu sono ngan abdi geus teu tuh sok pikiran ibu matak hakikatna punten budak nu soleh mah budak nu hade ka indung budak nu hade kanu jadi bapa indung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi budak 7 hayang miara kolot tu hiji kalah silih tuding emak mah disicikal sedangkeun si cikal teh pan geus boga anak pamajikan sedangkeun indung sare taratibra tuang jarang mirasa geus kolot mah letah ge beda mun cek budak ngora ngeunah jeung raos cek kolot mah pangset lamun sepuh urang geus kulem tuluy kagoda tara bisa kulem deui bener cek kumaha cek indung urang nyai bisi maneh kaganggu mah geus we pangnyeunkeun imah emak teh 2 meter pasagi bari doyong oge teu nanaon daripada maneh kasiksa ku aya emak kolot nepi ka loba ngelehan ku anjeun pak melaan anak hayang bahagia matak hutang ibu kabang bakal kabayar hutang kamana wae bakal kabayar iwal hiji nu moal bisa kabayar hutang jasa indung bapa ka anakna can tangtu anak mampu mayar ka kolotna well pokoknya mata kade budak soleh teh budak nu hade ka indung bapa cinta sejati teh cinta Allah ka makhlukna cinta nabi ka umatna cinta indung bapa ka anakna wayahna daya ladang pengajian teh ulah jiga oray uninga oray ngajepat setahun sekali ganti kulit teu ganti ngaran tahap pangaosan urang teh kade ulah jiga oray ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad ganti tema ai hate teu ganti-ganti nu popolotot ka salaki anger nu teu akur jeung dulur anger nu cacalawakan ka tetangga anger nu pedit anger nu kedul anger ngaji nu mana nu keur dipigawe berubah hate teh ladang ti dieu teh hade ka kolot hade ka indung hade ka bapa nyata ibu teh cenah ka salaki rada goreng wih ti dieu geus tangkep ayah ibu kepala sekolah bakal kitu gitu ayah kumaha cek carogena nah mamah uih ngaos jadi lebay tobat lamun pengajian diukur ku saragam teh eta pengajian babering bangkrut Senin bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kemis ungu kabeh salaki nagog lawang patok rek mana mah ngaos eureun nah mana teh kafir kuat nyarek pengajian lain bab kafir jangar kana sirah kudu meuliean baju lain baju nu jadi ukuran ladang ngaji ladang Quran ladang salat ukuranana kebersihan eusi hate salat ibu karasaeun ku tetangga teh pengajian urang karasaeun teu ku yatim jeung piatu pengajian ieu bakal karasa ibu dina peuting ieu pisah demi Allah
bakal tuh belah ditu aya bangunan anu can beres. Ieu ngarariung. Tinggal ngaluarkeun we dek 1000, dek 2000, dek 3000, dek 10.000. Kumpulkeun dina dus, serenkeun kepala sekolah. Aya modal dasar keur ngabangun. Ieu manfaat ladang ngaji teh karasa ku madrasah ieu. Edeuk. Sok ti kuring heula. Aduh. Lain keprok nurutan. Kela sieun nyokot tuh gede itu. Sok bantuan hidup maca shalawatna kuring nu ngolona. Mana dusna sok ka dieu. Aya euy. Dek 1000, dek 2000, dek 5000 saridona ibu. Mun teu rido entong daripada pi omongan. Saridona ibu. Sok der shalawatan. Mana daya mah spontanitas dadakan demi Allah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Saayana saridona da teu dipaksa jeung kepala sekolah ge teu menta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. So, teruskeun. Salawatullahi tabsha ashrafar rusulil adaim wa ta'ummul alajam ala mabada nurul kawakib. Salawatullahi tabsha